Nu Gusti pokona mah yang graboga pemajikan yang nugelis teh. Amin. Kenapa menengah video? Ih, laki teh kepo. Bingung hayang kawin buka kabogo. Hayang beunghar tadawe. Udah nanon lagi kudu dibarengan jeung usaha. Tapi cicing mata naga. Aku mah maneh we hanya ka kok jeung maneh da. Nah kitu. Juot nya beungat maneh rusak nya. Siapa kitu? Buka kopi tuh. Henteu nya tangan saukur bisa ngalamun lagi bersyukur urang mah. Juot Nah, Entep mana tuh buka kopi balangsa. Naon nya eta loba kahayang tapi duitna can boga. Oh no. Sebullah. Belangsa kau pula kau ini. Coba endorse ku maneh, Meng. Tiga gapat buka kopi acan. Urang ka dieu teh arek minta kopi kemararane. Aduh bingung anak. Nah, nunggal datang ka dieu ngan hayo bingung ngomongna teh. Kunaon maneh, Meng? Urang oge boga setoran motor. Cicilan karpet can kebayar. Sabaraha? 15 juta urang boga setoran. Bingung urang kudu kumaha mayarna. Aduh. Gede-gede teuing sih teh. Mayar naon eta teh? Hor. Orang kaya mah bebas. Boga setoran rek naon oge. Yang penting perawatan kuit dan wajah. Aing udah perlu sakoan teh di bawah ku dewe ka dieu. Piraku urang elo bawa utang kitu. Penting mah bisa gaya. Coba bulan hareup rek operasi plastik. Aya duit nah deui. Paksa ngagedekeun baturan. Cek apa, Meng? Uang jual. Aku baraha, Meng. Nah, mau urang. Aduh bingung ya. Bingung. Kan jadi polisi ngan teboga modalna jang daftarana kumanya. Sarwa orang oge bingung. Hayang di penyanyi tapi ukur bisa layangan. Naon hubungan anak? Nyaho teu cek paribasa oge gapai cita-citamu setinggi langit. Nah atuh hilang layangan meureun langit eta mah. Saya numbukeun panjang teuing. Ayo atuh urang ka manehna. Ayeuna mah urang dengan inspirasi ya. Ide alus eta. Urang babari ngopi di gardu. Tapi urang kumaha teh nyeklan duitna? Sarua baiklah keke sok aya barudak di gardu man kopi. Hayu ka gardu. Yuk. Ini kayak masih Rio. Arek naon? Orang neangan kopi sugan aya di imana. Ayo. Kita masuk aya duit wae. Tina ladang ngelayangan. Ayo orang berangkat. Ayo. Bisa kabur kolot di dieu. Iya, ayo. Let's go. Let's go. Dua. HP ewe ketinggalan. Yuk. Si guys komeng itu yang barudak. Jika naik bisnisun Kan yuk. ayo. Itu jika si Rio jeung si Uam. Sigan aya pebisnisan eta. Ini tet sugan we aya rezekina ayo urang gitu. Ayo. Meng, kemana-mana ngabring gitu? Biasa aja. Bisnis. Kemana-mana? Biasa oge aya bisnis. Nah, kan si Komeng keluar tina rencana. Ada minta kopi. Heuh teuing urang geus penyaho. Nah, yuk jadi beda tina rencana. Lah nih kan, kudu rada bisa jaga image. Harga diri teh. Kudu pura-pura minta kopi pisan. Kan yang kan gengsi lamun langsung minta kopi mah. Yuk. Meng. Beneran atuh. Bisnis rek bisnis oge hayu. Nya. Atuh alus. Rek ngumpul di mana aja bari ngopi. Geus wae di warung teh encun ayeuna mah. Ayo. Ayo. Ayo.
Ayah nih Jero. Bukan. Nun. Mantap kali lah. Pergi atuh dong. Aduh, sabah betah. Bro, sabar ya. Kumaha ieu teh bisnis teh, Bro. Lain mana nu ngajak bisnis teh. Bro. Ieu saha nu arek mayar ieu. Taripan sia nu ngajakan bisnis. Sia nu ngajakan oge. Ah, si amat teu baleg. Tapi bro, aing yang seru gitu. Nanti heulanya. Madona. Aing yang balik ieu. Sarua. Ngapucat tinggal bisul. Urang nyokot duitnya kayak imahnya. Gedeng, kubun mah ya pan ieu. Terus ibu mah. Pan dinya gedengnya. Aduh, kumaha ieu tuh bukan duit. Teman barudak Kadang. Lumayan ya kan bayar mah ini segila ya balanya panaran sekarang di oke. Tunggu. Aduh, udah keteban lunak. Awas ya ku aing. Balik aing oge. Action. Action.